keluarga besar, calon pengantin pamuda sareng calon pengantin istri ginururan rahmat di rumah agung anu nyoko sareng ngamuarah kana kuatna iman jeung Islam anu dibuktikan dina dinten ieu insyaallah bade ngalaksanakeun akad kanggo putra putri. Aya sababaraha hal, aya sababaraha poin, aya sababaraha maksadah anu kusing kuring bade didugikeun alayan astana keluarga besar Mang Haji Ijah. Saperkawis nomor kahiji anu utami sejangangakeun silaturahmi ku perantawisan tepangapun anak sareng tuang putra paniatan sae calon pengantin alhamdulillah ngajurung simkuring sayana rombongan calon pengantin pamegeh di suku Gunung Golempang, dusun Kebon Jame, desa Cibeteuy, kecamatan Dharmaraja. Anu alhamdulillah dina desana perantos dugi ka dusun Cipicung, desa Dharmajaya. Saras-sarasna upami diudag dina perkawis domisili mah ieu teh dipilih tempat. Ka perkawis dina Cibeteuy lebet. Kauninya paminten di Dharmaraja oge sami. Di Dharmajaya oge sami. Janten saung teh aya di tilu desa. Di Cibeteuy, di Dharmaraja, sareng di Dharmajaya. Mun insyaallah sensus kependudukan mah lebet di desa Cibeteuy. Mugi silaturahmi eta ditampi kalian kabinahan aya hapunten. Jadi tina dongkap nasi kuring sareng rombongan kadieu kirang titi, kirang kakak, kirang diduga peryoga kelompok sanes kantena hapunten. Maklum, ciri sabumi karasa desa